foto. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah. Nah, kadieu teh rek naon? Hah? Rek naon kadieu teh? Kuku kertas tiku. Heeh. Jadi nyimpan tadi balik-balik ya biasa mah. Oh, kalau mencet nggak kali karena datang sare. Jadi Alhamdulillah sebahan emang tiku lobaan kamu teh mana daratan tadi ngalalayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kata kedatangan tadi juru kunci jam 8 saya orang malah kajen sering jadi budakuan tadi juru kunci mak ada yang budak cewek di sini juru sampai kunci ini lalancerkan cuma Berapa? pendengarannya kurang jelas jadi harus kenceng ngomongnya. Ada kopi. Udah. Tara ngerokok permen aja nama tadi kuku mana mana itu sakit itu dah rokok teh nggak tempat baru Ayo kali teh berarti RT 8 mah dirinya kan ing dirinya hah salah naon kali teh ngajuan naon anu ngajuan naon ngajuan naon jangan oh bere sabar deui nya angger dah dikasih sudin teh non marah bulu akan sawai ganti bulu manukna urangnya ganti bulu manukna anu ini boleh kulinya mah gacor bae berek hilian jeung puru kutut perkutut bae jadi mahalna nanti haji tatang teh di patatang lah haji lain harga 250 nanti beli mama modal lah anu teh teh anu ada kami tadi kolot itu istirahatnya sumpah tepok melindung aitun yuk suka dulu baku dagor jadi nitah wae nitah budak saya repuh manuk teh berarti sabaraha deui sabaraha siki deui manuk sabaraha siki deui nyaputer manggropat eta di dadang boleh cenah hijinya dia duitna 50 patok cerah uing batu meuli hiji atuh uing meuli hiji kena 50 ya yang takut dadang 2 tadina orang tangan dah kalau nyarada bae ke kami mau cari tingke isuk uing meuli 2 bae kitu isukannya isukan meuli 2 ada kurung mana tuh manuk nawa itu tuh kerja tau ke manuk nawa bawa tadi kunang dibutal teh jarang teh boga uing teh kurungna teh eueuh kurungna teh boga kurungna boga sama itu uing teh boga teh boga uing itu boga lah mau bersihkan makam kan ya kurungna kadang masalah we kok
manuk 50 jadi 75. Yang kurung. Ya. Terus 50 bae jeung kurung. Hah? 50 jeung kurung. Dah mung apa ngaca. Kurung nang mulai 70. Orang coba salah we. Johale mak kurung kono. Pas kulon teh. Engko ya. Si sobay eueuh. Coba teh. Nggak sengke dibeli kabeh coba teh tapi sing jajang kali tuna itu Isukan jeung si Obay ka imah ya. Isukan jeung si Obay ka imah. Ceng teh bae kadeun aing mah ceng teh jeung kurungna mun kabeh teh kurung hiji 200 salawe gitu. Eta lamun manuk diborong kabeh sabaraha? Hah? Lamun diborong ai kami mah deh kurung nu baruleun kop 2 anak ya manuk 4 gitu kop jadi 25 ada kurung 2 nah salawean tadi mahal teh 100 120 kurung hiji teh no ieu teh no ajo anu bodas manang mulai 70 itu kurung 2 nah kurung 2 nya berarti 50 manukna 4 250-an teh jadi 250 4 yang kurung 2 melek lah kayak nama dijual teh 150 hiji aduh lamun nu gacor saya kebutuhan kita jual kadinya itu sih ketika lamun nu gacor unggul sabaraha nu gacorna unggul 2 nu gacor teh nu gacorna 2 nya sabaraha lamun nu gacorna bae 2 anu alus mah ku di dieu teh ya kurung pasage 4 yang tang-tang kurung eta mah lamun manukna bae nu gacor manuk sabaraha wae sabaraha 2 anu gacor manukna bae sabaraha 2 manukna wae sabaraha nya arato 2 naga nu di kurung kotak bara kana kudu dinyetek di kami mayang diborong cara ngurusan anak-anak kekayaan ayam pelung oke yang dijual hiji ada jagono oh kaden 150 guys yang pelung mari mah 200 jago kan pelung barang memang alias kedatangan juru kunci ngobrolnya ngalor orang TKL teh ulanglah sama yang 14 ya kadang-kadang 17 menit jadi lupa nah suka capek sayanya kalau ngobrol sama juru kunci pandang ayo no teka mana-mana merenya datang cara ke mana-mana datang cara datang nah kemana pas di Jakarta kurang denge jeung ieu da pemakai itu nya potong lalu tahu wah jual tanah hah jual tanah nah tanah saya balong nggak payu 55 bata pada bagikan kena kalimaan 55 bata entong 11 bata ewang entong gua makan entong hah entong sesi balong kecawangan entong harus dibangun dengan nyaur tuh ya
katanya meren bagian cempon meren dibagi dua merenya yayan itu 11 bata denggoda 11 bata juju Erik iya meren menara yang tanah nawai di iya embung ada ada tupi aduh aku udah masing-masing biar yang dapat baca aku sok boleh kuku yang kabeh kan macam musola jangan terlapan kayak sukan kayu mah ya harus cek yang masalah sukan kayu mah ayo nada minta bata 1 juta oke 11 juta no 11 bata nyanda dedinya mah mana hal batur 2 juta anu 2 juta setengah ya maaf kurang teh ajen wae jua kok aku mau kasih iya hari itu berarti purputu tambah orang dua kayak nggak bangun ini masalah nah nunggu dak lah bawa hutang rit salak pondok ah bung keterak orang ya pokoknya kan ini ada ini datang eh ya toh ya toh ya dia tahu kata milih dia lah ini kan itu waduh Wan itu malah orang pertama mampu bahan menang sana bahan menang orang itu orang suka haji ya titing nama ngan asal nama si Madiun pilihan kubu nu menang sa mau ayo disebut ya mah kabeh oke nyahok teh nya menunya ya jadi keluarga sadesa maju mah tan penting mah ye lah cepet ayo dia mata halo adanya mah halo kayak si bere duit anak tete si bere duit orang no kudu merek mah dah halo geus geus mere ya arek iya orang na boga itu boga penting mah kan itu lamun lebaran cak merek kabeh cek mulai Eri Yayan Iskandar tilu iya non mere iya nu entong gede mati itu Pak Haji mere entong ya kata 150 ya tampanan ada kok halo anak cucu
telepon teh anakku Sukarsa teh hiji telepon kadua Udiding katilu Ibu Eli kaopat iya ya terus kalima si Tuti dulur ya Allahumma hadini fiman hadait wa qini bima gitu salat subuh aman Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'ul ba'du Allahumma hadini fiman hadait wa qini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qini sarma qadait fa inna taqdi wa ridhu alait wa innahu layadhillu mawwalit yuman adat astagfirullah wa atubu ilaik subhanallah jati aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ku menang ku mah doana. Eta mah ke. Hah? Ke. Pokoknya mah kudunya hok naktu nak. Yang mana mah. Aya pan naktu kieu. Kami memang kurang dulu terus kurang ada yang ngekik mana mun eta teh itu kurang ya Allah ya Rabbi nah kieu bareng mata karena Allah Ta'ala kudu kieu tapi nya alhamdulillah ya we kemasihan mah adanya Jeung hidung budak sakubungan keneh. Hidung budak sakubungan keneh. Nah, masih iya masih pensiun. Tapi masih keneh kieu keneh. Jarang. Jarang gitu kami mah. Jarang. Pesta hajang keselepeh ngorak keselepeh kami mah teh nganu budak mah nyao kami mah capek ari keur ngorak sekolah abang gua keur ngorak dah capek hayam ke capek maraban tuh iyo coba balong boga dibersihan tuh iya tambah kaya tuh jadi lamun teu make ieu teh teh jejeh barnya teu make teh jejeh nah iya awi haur koneng eta geus tunda bae di dieu tunda awi haur koneng ya tuh tong di bawah ditunda bae di dieu tunda haur koneng nanti makam ditunda bae ieu na tuh ya teh 1 2 3 4 5 waktu nu 5 waktu ya hiji tah kita buku tuh nih buku 2 buku 3 buku 4 buku 5 buku kita dari 5 waktu ibadah Isya subuh lohor asar maghrib Islam nah na isya na subuh na lohor na asar na maghrib Islam
Tadinya, Erek sangu goreng. hah? Sangu goreng erek. Embung lah. Cara Tapi mistara entong. itu boga entok lah. Boga kayak pelung ya nama. Men anakna Bangkok pelung. Lantaran bikangna Bangkok, bapakna pelung. Jadi anak teh Bangkok pelung. Darena orang yang hayam Bangkok ngajagona dijual. Jadi meuli hayam pelung sajodoh. Jadi anak pelung aya 8 di masa tadi nama 11 ngan malodat. Kira ada terus lamun jago ya teh Bangkok pelung aya 13 Bangkok pelung Bangkok pelung ya tadi Ngendong. Hah? Ngendong juga. Wah, orangnya rom-rom deui. Eta sih kita kan. Boleh cenah anak lah 10.000. Dik bae teh. Orang aya masuk karaja anu mahal. 50.000 hiji anakna teh sagede kieu. Aya 10 jagona. Nah yang 500 wae sahiji. Gitu kan. Jagona beli 50. Dedinya ceng teh ayam sayur teh. Kita masak kita nanam sayur sama dagang ayam sayur. Nggak murah. Lah itu ngus lah. Pulang. Oh iya. Nah, gitu aja. Tadi gimana? Nah, terus jam 1:30 lah. Wah, 1:30 lah. Harus setek deh, Tas. Nah, guys, hampura parusing ngobrol jeung Noradan bolot mah euy. Aduh. Hampura itu tuh hiburan kolot di maklum nah. Wah, ayo gambar naganya. Naga runting.